Ya. Ulah sejalan sehari haram jadah doang. Lajuri kemana? Bisa bahasa Taiwan eta. Coba eta bahasa Taiwan ngawadang naon eta? Bahasa Taiwan ngawadang naon? Hah? Sopan. Sopan. Cepat. 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 Ngawadang katanya. Aing ngising naon ngis. Dalam mun bahasa India mah pula bisa ngising. Naon KWC. Nah. Geus ieu bodoh heuh ulah jauh-jauh Iwan wan ya. Iwan di Taiwan. Sari. Urang bodoh itu bisa bahasa Inggris, itu bisa bahasa naon. Pan atuh pertama mah angel-angel. Kabeh. Doang jemaah haji bahaya ngisi. Tuh kawawa geus ngebetemin dia. Tuan, apa? Kisah ada. Men, minta. Geus teu kawamu jukul. Hayang meuli daging kotok di Mekah eta wan. Eta ciri tasari ya. Oh, enggak, ciri serhelos. Di Mekah hadirin, aing meuli daging kotok. Waduh, kumaha cenah aing. Aingna make bahasa internasional. Bahasa isyarat. Cek eta, cek pedagangna. Pinta. Naon gitu. Ada. Bahasa Arab itu. Langsung enak. Kongkorongo. Bener, di mana lagi kongkorongo Pak aku di sadunia itu. Di Arab ya kalau kotok kongkorongo atau kongkorongo Pak. Wal pulau untuk binas kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba lanal khitan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam wa misbahudz zulam wa rasulul malikil alam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam bismillahirrahmanirrahim Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa qala fi ayatin akhar wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum wa qala fi haditsin akhar la taqumus sa'ah hatta takuna fitanun badiru bil a'mali fitanan
kaqita'il lailil mudlimi asbahar rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Sadaqallahul azim. Langkung pipayun mangga orang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang sarerea jaga di kiamat pangheulana nu disafaatan ku Nabi. Al-Mukarramun, para sepuh, para kiai, para tuan-tuan guru nusami halaladir ku pribados dipika hormat tur dimuliakeun saumumna kiai-kiai nu haladirungi ieu oge kori urang anu tipanimbang anu ku pribados dipika hormat aparat pejabat pemerintah setempat bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran urang daroakeun para pejabat tinu handap dugi kanu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah teristimewa sohibul bait sakeluarga saat anu hajat namina Bapak Sari sakeluarga nu ngajadikeun sabab ririungan urang penting ieu di dieu. Mudah-mudahan Bapak Sari sakaluarga sing dijadikan manusia anu ahli ibadah. Sabab manusia diciptakan ku Allah dititah ibadah, lain dititah ngengenahan. Sehingga para hadirin sadayana cek Allah dari yamah ibadah baik aing nu ngatur rizki sehingga cek Allah dina suhub Nabiullah Musa Allah ngandika hei manusia cek Allah la tatlub rizqaka ghadan wa ana la atlubu amalaka ghadan wa anna rizqaka maksumun. Cekus dia Allah, hei budak cikesik. La tatlub rizqaka godan. Dia ulah nagih rizki ka aing. Sabab rizki mah geus tanggung jawab aing cek Allah. Nu mantak dia ulah nagih rizki ka aing cek Allah. Wa ana la atlubu amalaka godan. Ja aing ge teu nagih teu naon tak ka ibadah dia cek Allah. Naon sugan ya urang dititah ngahatap kurang 1000 kali sapeting hante pada aing teh nitah cek Allah sugan dia kudu hatam salat sunnah 1000 rakaat henteu cek Allah kulantaran aing ge panteu nagih kana amal sia cek Allah geus ulah nagih ka aing ge cek Allah sabab geus tanggung jawab aing pandia cek Allah tina cai mani dijieuna syariat urang asal ti Nabi Adam wa Adam min turab Nabi Adam diciptakan ku Allah tina tanah hakikat berarti jelema tina tanah bahkan orang cicing hirup di alam dunia di luhureun kuariga ibu keur diuk di luhureun bahkan ke isuk-isuk lamun kasawat teh kebalak bae kana leutakana ta engke lebah paeh be dikubur diasupkeun kana jero tina taneuh asalna Nabi Adam diciptakan ku Allah tina 60 warna taneuh 60 warna cai makana eta akhlak jeung talagat jelema beda-beda sanajan saindung sabapa hod ge boga anak tur cara tatangga kula 15 dihantam minantuna tu 30 bogain tu 86 kaima kula ku 134
namu tiap lebaran atuh kula beak aqua 7 dus kue 12 colobong kumaha teh kiai hewa atuh henteu kan atuh enek teh saeutik mending lo bapak boga anak mah daripada dua nu hiji geblek nu hiji edan ayeuna mah cenah boga anak 15 edan 5 atau aya kene 10 kunaon nu peang nu jendol nu kuru nu hideung nu gendut be aya kana lawang be melago temuan nu janggung be aya kana lawang be notok atuh nu kuru be aya katiup angin be labuh nu pendek be aya dipoto be teu beunang huluna deui ku pendek nu kulitna putih be aya meni doang kapas nu hideung be aya teuing boga kulit hideung syukuran beja angel kabelok hideung mah letak nanglek 2 cm gitu kan nyahoan ku hideung-hideungna asal tina tanah meunang diributan rek naon sosombongan asal tina tanah hirup di luhureun tanah engge lamun geus maot bae ngaranna balikana jero bahkan cek tanah ana baitud dud aing teh imana cacing aing teh imana bilatu dia di dunia gagah yaitu jeung sajabana dicok-cok wae cek tanah ana baitud dud cek Allah naon dari teu malikir ieu manusia doang nu kurang kayakinan pan asal sia tina cimani 40 poe cimani 40 poe getih kimpel 40 poe daging kimpel terus ku Gusti Allah pala hadirin diberean tulang ditiup ruh ku Allah dibere tulang ora tulang dibungkus deui ku daging lamun daging bae eueuh tulangan moal bisa leumpah ayeuna tulang be eueuh dagingan naon ngaranna tangkorak punten mah keur contoh ieu lurah lelumpangan eueuh dagingan tulang we naon ngaranna lain cek ukur eta rah eta atuh camat lelumpangan tulangna be kieu naon ngaranna tangkorak itu jahet kiai belelompangan eueuh dagingan tulangna doang tangkorak bae ulah rasa amat mangpang beung bales atuh naon tuh dipika sombong cek Allah barakasat pan keur di jero beuteung ge kuaing ditiup ruh cek Allah ditiup ruh ditanya ku aing cek Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna cek Allah hei cabang bayi apakah anjeun ngaku bahwa aing pangeran anjeun cek cabang bayi mohon Gusti kantenan Gusti teh pangeran abdi sejak taat sejak turut ka parentah Gusti ngomongna orang nek nurut barosot jelema lahir ke alam dunia coba eta urang loba ingkar janji apa loba nepati janji loba ingkar urang dititah bener tilok bener dititah jujur tilok jujur dititah salat kakapeungan rizkina ku urang di hakanan duniana dicicingan pala hadirin wal hadirat jelema kana tsunami sieun ai kanu nyieun tsunami teu sieun pare hadirin dipelakan kumanehna waduh unggal isuk ditoongan komo panen bade ngarokok ngebulak-bulak rokok bose teh manehna rokok cengkeh kasianto kudu rokok cengkeh metok sia ulah kiai mah samsu bae mun kiai ustad samsu sampurna tempat tukang foto kiai bose BMK dalil bentar itu kiai dibere rokok bose pot bebekis batu hadorot gitu tamat kabina-bina gitu kan terus atuh pancet Gusti Allah teu malalikir sia di jero beuteung sakitu anak cek Allah apakah teu mikir kumaneh kadinya cek Allah
iya di jero beuteung hadirin wal hadirat Bu eta orok 9 bulan galibna hirup di jero beuteung ibu hirup teu heh saha eta nu mere daharna Gusti naon aya di jero beuteung ibu padagang bubur sugan aya pedagang roti gitu sugan papa nasok ngiriman gitu burah solokodor saminggu sakali mah pernah ente oh sok cina ngiriman cek anak lol deh cina 2 minggu sekali coh be ngajampe balik deui deh cina atuh cek pangeran teh mikir dari akadina ngajawab karena pertanyaan Allah eta ruh ngomong nandek ibadah begitu barosot lahir ke alam dunia ruh nempel di jasad biang keladi jelema nun nyemantak nyen sang ibadah gara-gara jasad iya jasad urang orang nu kudu diurusan ruhna nu kudu dibenerkeun maka dina walimatul khitan bebersih innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah resepkeun ka jalma nu sok tobat ka Gusti Allah wa yuhibbul mutatahhirin bari Allah resepkeun ka jalma tukang bebersih lamun urang bebersih dina zahir aya bebersih batin tobat teh bebersih batin pala hadirin tak iya dasar teh bisa nimbulkan sangep karena ibadah nu mantak urang sangep iya karena ibadah dendengan hore anu kait gara-gara na 4 perkara moga-moga ayat topik hidayah penting rek dibahas ukuring saopatna bedakan ya sholat sangep sugan ayah ya kampung naon namina ya sugan orang Cibuluh mah ya nya deh sugan orang Cibuluh mah rah mana palurah palurah sugan orang Cibuluh mah palurah mun teu salat duha besa kali ngirisan awakna aya begitu orang dia sugan orang dia mah mun teu maca Quran besa poe 3 lembar nyeri huntu aya ge sabalikna lurah urang dieu mah horeng tahajud beh sakali nirisan aya tilok ya Allah pala hadirin salat eta sangeup Pak eta kula datang ka unggal kiai menta jampe supaya daek diridan daek salat tah kitukeun bah coba ieu kula mah hayang wiridan supaya rajin salat kumaha cek eta kiai abang sanggup bae horeng sanggup kada eta kiai ge eta kana salat lamun lain kewajiban mah eta maca Quran naon teu sanggup ja potongan banget kieu mah jarang telep maca Quran kaciri ku kula ge aku ngaku bae jujur kuduna mah kakak ya minimal umur sabaraha tahun cina 50 tahun kudu nama hatam 50 balik setahun sekali kah nggak sabar tahun ya umur 60 tahun 60 kali minimal hatam Quran ulah aku ahli ibadah maca Quran lu mah teu beuki aya be pandai maca kulo dinu modal tatangga hiji tara kabring-abringan tali coba eta urang kuduna mah berpikir sabaraha tahun anjeun umur 40 kali hatam urang pala hadirin hadirat bener puasa sangeup teu lain papatah sangeup eta puasa Mang Sarih Mang Sarih nah gong rajin budak Taiwan gimana ya sanggup kita maca Quran sanggup ulah loba-loba
coba jajal maca salawat atau sholat 11 tapi dawam seumur hidup ulah lama-lama 11 teh kan yang ceng jam syaratnya dawam bahkan eta kamari makula ngaji kipayatul atqiyah di ujungna sahajalma dawam tiap tos salat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tiap tos subuh 100 syaratna dawam maka ku Allah moal dibere pakir hirupna cobain ngajajal atau ngajajal iya paling ge 3 poe kamu banget kieu mah wah potongannya sumpah beng nyantai oh bener ulah jauh-jauh salawat beheula 11 tos salat rah rajin lu teu kudu loba kabehan ieu mah maksudna kulang amat lo supaya karaya atau supaya kabehan sistem krambol ya nampak itu urang kabeh bantu juga gitu supaya eta asup kabeh kana liang coba eta sanggup Masya Allah geuning sanghep nu mantak urang ibadah sanghep pala hadirin sagala sanghep anu kahiji biang keladina nyin sanghep gara-gara al jahlu bodoh lamun geus perkara teu eueuh ka nyaho moal daek ulah jauh-jauh dititah nyawah teh urang teu terang kumaha ieu tata cara nyawah moal kersa bah haji moal daek bodoh makana ieu teu meunang ku agama ngabodokeun awak ngabodokeun anak keluarga sehingga lamun urang hadirin ngabodokeun awak waduh atuh jelema bodoh mah geus gati ulah jauh-jauh pak ieu nu bodoh beula keur ngomongkeun bodoh Kiai Hadorot cek Kiai Al-Fatihah Fatihah waladhdallin akur teh Fatihahna akur teh akur bismillah ya Fatihah tak bismillah Kiai bismillah terus itu maca kulhu tilu Kiai tilu urang tilu terus wailah hukum terus falak binas terus la ilaha illallah la ilaha illallah akur henteu mujina akur kunaon ieu urang lebah babagi berkat urang marokona hiji sewang bose itu rokok dalil tak rokok MK matra jangan rokok cengkehan bau tumbila teh ya kunaon ta urang ja bismillahna akur Fatihahna akur kulhuna ge tilu Masya Allah pala hadirin kunaon eta Kiai mah baskom beureum rokona sabungkus bahkan di amplopan heulaan anu keur nyontokeun leutik lain mikir kunjung wajib dunia naudzubillah kunaon eta kitu lantaran iya aya ilmu benar benar taya geus ieu bodoh mah berat bakal mana ge dino hajat kak ngeboga ilmu mah hadarat yaitu mainan mengkot gura be kumbah piring kotor masil bakal nage pegel lawang bener tante ya geus lamun bodoh eta ibadah sange kak eueuh ka nyaho ieu contoh urang kita ka Jakarta eueuh ka nyaho kumaha dia ieu ka Jakarta bae teu sanggup malah ngembung lu coba nyasar ke Semarang aduh tenang dia jawab mau lupa Google los aing boro-boro nyawa kena HP contoh iya upana gede todok aing mah di upana gede ge hayo jajal kuari jelema tukang kumbah piring teu bisa ngadot teu bisa adorot dibada duit 10 juta tita adorot mending kena ngising manehna hayo geura temenang kata ngabodokeun awak jangan ngabodokeun anak
laju kumaha cenah kami bodoh kiai ulah leutik hate jacek Allah bodoh menangin aing pinter menangin aing Allah ngadamel makhluk eueuh anu nganggur nyieun sakabeh nu aya di alam dunia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah para hadirin. Gusti Rabbana ayat ya Rabbana dina tafsirna itu. Geus eta orang sok sholawatan teh bahelalin Rabbana ya ta eta lamun niat nak maca Quran make ya Rabbana doraka haram nambahan huruf Quran aya niatna doa sabab Quran mah teu meunang ditambahan teu meunang dikurangan sakitu ti Gusti Allah gitu telah hadirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Pohara para hadirin. Gusti duh pangeran abdi. Rabbana dina tafsirna ae kakara ya Rabbana. Duh pangeran abdi. Ma khalaqta hadza batila. Anjeun geus ciptakeun sagala-gala namun diciptakeun ku anjeun di alam dunia baik kejadian maupun suatu perkara tidak ada yang nganggur anu cuma-cuma aya hikmah jeung rahasia para hadirin urang teu nyaho rahasiana Allah nyieun belut Allah nyieun careuh Allah nyieun maung Allah nyieun bedul Allah nyieun makhluk leutik beureum tongok supaya enak kanyut leutik satoana geus ngekel sagede berenuk eta kanyut naon rahasiana wallahu alam bissawab dar Allah nyeun reungit pan sareuk eta reungit kumaha eta dibere ku Allah akal der be nyieun obat nyamuk pabrik waduh benar garawe urang Cikeusik nya dar Allah tuh nyieun orang Taiwan naon hikmahna sarih beta ka Taiwan mana tuh kabeh ge anu nganggur nyieun Allah bodoh teu nganggur eta bodoh mun urang rumasa bodoh terutama urusan ibadah kudu daek tatanya maka tatanyana urang jalma bodoh kanu boga ilmu keur nyokot karidoan Allah asal bodoh na bodoh alewo udah tatanya eta leumpangna urang ke pengajian mamang jeung teteh ibu jeung bapak da ka mana Kak biasa be ngilu ngaramekeun gek diu tatanya horeng kieu ya ibadah gati Gusti Masya Allah maka jalma bodoh tatanya lempang na mamang ndek tatanya guguru urusan ibadah dihitung rah lengkahna ge oh nu nganggur jeung cek ulah mah mending bodoh ya hirup maka beneran be heh pinter pada ngekeun ya wer be nu pinter kiinang tuh dosana 2 kali nya dosa kiinang tuh nya dosa manehna nyaho tapi nu bodoh wer be kiinang tuh hiji dosana jatuh nyaho ieu eueuh keterangan anu ngomong kieu kaya fa'alimun lam ya'malan bi'ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wathan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan
jalma pinter kabalinger teu ngamal kana ilmuna disiksa ku Allah sameme jelema kafir. Tuh jalma pinter teu ngamal kana ilmuna engke jaga disiksana lain sameme nu bodoh sameme kafir. Kumaha cek nu bodoh? Untung aing mah bodoh bener. Nu bodoh mah irah moal disiksa mah paling jadi suluh neraka. Ngan lamun urang negulup kotok ieu nu beak kotokna eta suluhna heula ieu. Masya Allah. Eta keterangan jajeng anu pinter eta. Masya Allah pala hadirin. Ya. Geus ieu al-jahlu ulah eta urang ngabodohkeun anak ngabodohkeun aw. Kumaya awak supaya hatinya nyaho katanya jaya di tukang ditanya na aya tadi urang guguru ka guru urang guguru mah ulah kiai nu aneh guguru mah kudu ka kiai nu teu aneh atuh guguru jingga nu aneh ih guguru urang ka kiai nu teu aneh anu maca kitab tauhidna ti Jandarori Syekh Nawawi Tanara terus naik kena Kifayatul Awam Petekul Majid ka dituna bab petekul belaan kitabna Safinatun Najah Riyadul Badi'ah anu nerangkeun usolli fardhu dzuhri anu nerangkeun nawaitul wudu'a nawaitu rafal hadasil asghar nawaitu rafal hadasil akbar. Nu eta kudu makan kitu bener. Jaga ya kesatuan persatuan. NKRI harga mati atuh tiba heula aja orang Indonesia ya. Kudu nama 79 tahun ya urang geus tasakur ka Gusti Allah kudu nyaan. Atas berkat rahmat Allah urang tasakur ka Gusti bisa merdeka alhamdulillah. Kamari tasakuran maraca Yasin tarahlil. Naon sebabna para hadirin atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang baik yang mengenang jasa seseorang bukan yang memakan jasa seseorang. 79 tahun Indonesia merdeka hadirin rakyat urang loba keneh nu baloloon tanya kana rukun iman tanya kana rukun Islam. Maka lamun baheula orang tua kita dulu, nenek moyang kita, ulama kita, guru kita, pejuang kita hayang merdekakeun tanah Republik Indonesia yang kita cintai ini dari tangan penjajah. Kuari merdekakeun awak urang tina kebodohan, tina ngedul, tina teu ecreg kana ecreg, merdekakeun tina teu endah kana endah. Tina sakitu ngeureun kemerdekaan nya penjajahna ge eueuh kuari mah. Urang mun hirup di masa kolot baheula moal tentu kawani urang jeung keyakinan urang doang kolot baheula. Belum tentu Pak. Kumaha nu baheula? Lestari aing pae. Tapi anak incu aing ulah supaya ngalaman doang naik. Ngabelaan urang. Abah kolot kula eta kiai murid Mama Agung Caringin. Eta perang didikeun ge militer. Incu tuh ngaji disepak beneran jadi baheula kitu ieu zaman Belanda barengis kolot baheula komo di zaman pejuang. Ya Allah Belanda hebat bisa nembak dor boga pistol urang boga naon bambu runcing tapi Belanda sieun kena bambu runcing sebab pistol mah dor ditembak langsung pae bambu runcing sakarata ge 3 poe 3 peuting encan merang tina awi. Sieun madak paling sieun eta negara Belanda ka negara urang sadajan pernah ngajajah ge ka dieu sabab naon palinter urang di urang pala tadi eta Belanda lamun nu katipu cenah ge Belanda mah cek apa kolot kula ge lamun geus satengah genep teh magrib eta matana kan rada biru Belanda mah Pak matana teh dina mata teh tinggal ge Belanda mah kelopak matana eta rada biru
eta lamun geus setengah genep geus teu kadeuleu. Mata penyerangan rata-rata nek subuh lamun beurangna eta atuh bener ieu ramentukeun rabul kana beungeut tuh foto bekis manehna wayah asar ieu Belanda sabaraha ratus tahun ngajajah republik yang kita cintai sawan kabur ieu Belanda ini dia macam apa kolot geunaheun kuari aing ngabalah boro-boro nek salat nek nyatu nek salat harese keur perang salat gantian eta keur perang cek apa kolot diruyuk cenah ge bah ya Allah eta adana yang kata kal mahoni cek apa kolot naon sababna cek Ki Ahmad Hatib jeung Ki Agung Caringin kok naiklah di cenah dia rois kayak itu ada kal mahoni bari intip ku dia pan luhur di dulu Belanda tap Allahu Akbar amanda Belanda hayya ala shalah salat teu saeutik masjid mushola di berondong diduduk bah ku Belanda barang neuleuh ka kenca Belanda leuta-leuta itu dirobah ada nage hayya Belanda lain hayya alal falah. Oh terjadi salah tadi di musola tingker langsung ke Belanda bah punten baji mentos sepuh kadi dijajah ke Belanda kadi kajajah benar pasti Pak ya Allah ngan eta Belanda saking langgaga pala hadirin hebat bisa nyen pistol bisa nyen bombardir tebegugeun nyen comro mah eta pan ka dia keur ngopi teh Belanda urang dia keur ngopi jual be Belanda aya demang ieu mata-mata yang kenil kadulu keur ngaronyong be urang dia urang Cikeusik cek Belanda what kamu ini orang republik kan gitu Belanda mah ngomong iya Tuan kamu lombongan pemberontak bukan Tuan kami rakyat jelata kami rakyat biasa Tuan jangan kamu pula-pula bohong kamu ini pemberontak kepada company Belanda lagi ngapain kamu pada orang-orang berkumpul di sini lagi pada ngopi Tuan sama apa itu kamu ngopi comrok Tuan what is the meaning comrok oncom di jero Tuan apakah ini ngeunah pelem Tuan eta kebetulan bener-bener di Sunda bisa aja tinggal Sunda Belanda atau cek Belanda boleh saya ngasaan silakan Tuan dipotongkan ke Belanda comrona panas kayaknya ngebul aduh cek Belanda ini granat banyak granat bukan Tuan bukan granat itu oncom wah oncom ada di jero dari mana nih lawangnya cek mana wah teh bisa jam sabar aja kok kena Belanda segala maka sejarah penting pala hadirin hadirat baheula marah baheula ulah zaman lurah zaman kula be eta baheula makana menteri-menteri arah apa udah sekolah rahnya menteri dalam negeri Rudini nu paling apal kula menteri penerangan Harmuku menteri luar negeri Ali Alatas panglima besar tertinggi Akbar Tanjung Tri Sutrisno baheula mah apa ayo kuari teh budak sekolah kuari tanya kunaon bagi kurung tebegugeun gitu ampun nih menjelma kuari karena alat nukari itu bener HP komputer be ngitu mah otakna belek budak kuari bagi kurung moal bisaeun bo kuadrat teu pahaman coba kuari urang 74 dibagi genep popolongan dalam baheula 70 genap
bagi 5 baru kata malohok mana gaya bukti kalau bala teka jawab deh wajar buru ada beletai turunan dia ya. Udah sesuai sampai sehari haram jadah doang najuri kemana bisa bahasa Taiwan eta coba eta bahasa Taiwan ngawadang naon eta bahasa Taiwan ngawadang naon hah sopan cepat cepat cipat ngawadang ya tanya ayo ngising naon ngising dalam bahasa India mah pula bisa ngising naon KWC ya geus ieu bodoh aja ulah jauh-jauh Iwan wan ya Iwan di Taiwan sari urang bodoh itu bisa bahasa Inggris itu bisa bahasa nanang pada itu pertama main angga-angga apa doang jemaah haji bahaya ngisi itu kawawa geus kebetemin dia tuan apa isa ada men minta geus teu kawa mun cukul hayang meuli daging kotok di Mekah eta wan eta ciri tasari ya oh enggak ciri seueur los di Mekah hadirin hayang meuli daging kotok waduh kumaha cenah aing ayeuna make bahasa internasional bahasa isyarat cek eta cek pedagangna pindah naon gitu ada bahasa Arab itu langsung enak kongkorongo bener di mana lagi kongkorongo baku di sadunia itu di Arab yang lebah kotok kongkorongo atau kongkorongo pak pulang untuk binas kok atau diberi kotok pak mantak eta bodoh ulah diturunkan eta sarih ke anak ulah cek di abah mah kuli cek urang contohnya abah mah tani be aceng minimal ulah jadi patani jadi bos nama Inggris benar abah guru minimal aceng mah dosen abah ieu leletikan ustad lemek aceng jadi kiai wasabiqun as-sabiqun anak teh kabagi tilu aya waladun sabiq aya waladun lahik aya waladun ahmak mana waladun sabiq bapana rajin sholat berjamaahna pala hadirin ngan sholat sunnahna kurang anak nama nya rajin berjamaah nya rajin sholat sunnahna bapak nama duhana sok 2 rakaat anak nama 4 rakaat eta aranan waladun sabik ibadahna ngeleuwihan kolotna panes yang anu kitu berobor bapana tukang sodako biasa tengah karung anak nama sakarung satengah sodakohna eta waladun sabik mau diharapkeun ku urang gampang eta mah gagah teuing aya waladun lahik minimal menyerupai satahap bapana tukang berjamaah bapana mau dituturkan ku anakna rajin berjamaah kos bapana eta lahik nu kitu aya waladun ahmak ada bapana rajin ngaji salatna teu tinggalin anakna judi selot di pegawean nah iya eta waladun ahmak anu diharapkeun ku urang ya sari sanajan urang blug anak mah ulah hayang gem eta sanajan bapana garong atuh anakna mah manehna embung anak itu di garong embung maka sebab sakitu
ulah ngabodokeun anak, ngabodokeun awak sorangan. Kumaha carana? Anak urang ilmuan. Kumaha cenah jak ulah mabodo? Wa yajibu alal abai ta'dibul abnai wa tarbiyatuhum, wajib kanu jadi indung bapak, wajibna wajib syar'i ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Perkara ketika dilaksanakan menang ganjaran, ditinggalkan doraka, disiksa urang. Ilmuan akhlakan anak teu bisa kiai wa irsaluhum ilal muallimi. Tayeu wa irsaluhum ilal muallimi teh anterkeun anakna ka guruna. Gampang nu jauh di dieu loba gitu. Lamun dianturkeun eta sarih anaknya gugur eta kewajiban eta Mang Sarih di akhirat mau ditagih ku Allah lantaran urang geus ngagugurun kewajiban. Sabaraha taun eta anak kudu dianterkeun anak ka imah guru ngajina, isuk SD tos dohor madrasah tipeuting ta belajar malaca Qur, kita praktek ilmu salat. Idza balagha arba'a sinin wa arba'ata ashhurin wa arba'a ayyamin, wajib kakolotna mun teu bisa ilmu agama nah ngadidik anak ditenden dianterkeun anakna ketika anakna umur 4 tahun 4 bulan 4 poe. Berapa tahun cenah? Lamun ku hari teh mah Bu sakola puad dan naon eta? Oh eta tahu saya tahu. Tok Mas tokolanan Mas. Eta paud sing kita naon sih Mas eta? Oh iya deui aram jada tukang YouTuber ongko teh nyawa kana paud. Aduh. Pendidikan anak usia dana. Bola si Dini bae Mas. Si Dana bawa. Dana kita orang Sunda, kita orang Jawa mah dono. Iyalah jadi awas ya. Bawa. Satahun anak orang di PAUD. Naik karena teko. Setahun TK belajar alif-alifan, belajar ngitung. Ditambah hiji sama dengan 2. Lamun orang ngaji langsung bisa ngadoa. Ya. 2 tambah 2 berapa dina? Lamun geus ngaji bisa ngadoa ngariung menang. Atuh pan lumayan teu kudu ngejok. Bener teh Sarih? Atuh bener kumaha tuh tidak salah. Geus anak urang antarkeun ka Sarinya. Nah ya Ustaz ya, kula mah jauh di Taiwan. Geus kula mangadakan bekal bae doakeun ku kiai supaya kula supaya cagur supaya jaya anak kula ieu supaya bisa gampang ejeng-ejeng ejeng-ejengna. Geus bodoh. Lamun urang boga ilmu mah palah hadirin. Pasti aya sumangetna sanajan saeutik sumangetna. Hiji tah bakal nimbulkeun malas ibadah manusia bodoh. Dosa ngabodokeun awak, ngabodokeun anak. 2 nu mantak urang ihsan ibadah gara-gara aklul haram. Ieu beuteung urang loba ku barang haram. Haji Jamaluddin lain pangsucina kuring ge ngebadeg di barang haram. Ulah ning subat haram ngebadeg di beuteung kula. Naon buktina? Ai salat sangeut bae. Ngaji sangeut bae. Maca sholawat urang aya petir doang burijak Allah masalah dari Muhammad. Bener teh Bu? Maka nu mantak urang males kana ibadah gara-gara ieu loba barang haram. Man akalal haram qasa qalbuhu. Sajalma barang dahar haram qasa qalbuhu bakal teu satena. 2 tah geus teangan perkasaban halal. Kumaha jelema ku ari ngomongna boro-boro nu halal kiai zaman ku ari nu haram negatif ih geblek. Geus ditanggung ku Allah jangan rezekina.
Nu penting urang cau pelakeun eta sari jauh urang teu mikiran buahna sanu ngabuahan cau nu ngasakeun kana cau nu ngabiskeun kana rasa cau aya anu ngalebok buah cau ya budak Cibulu kan jantung-jantung ngabeak jadi mikir kata urang pare orea dari pasang mama ngagedekeun eta kana pare henteu suganda ngabenerkeun henteu ai kan kana pare kuat ditoongan ai kan nyieun pare teh inget-inget ari kebona di pandian ai nu buka kebon telok mandi ditoongan pandek panen bari ngarokok ngarokok cengkeh bangsa deui cenah pare aing panen makanya 4 hektar Pak Haji deui tuh dia teh aing mun panen marganing harga pare kuari keur naik waduh cacahan mana hate ngalam neuk meuli anu kan gitu duit mah neuk nyekel deh burang boga duit 1 miliar eta kahayang 2 miliar Pak gitu dunia mah coba ya pandelekeun ka aing mah tenang Pak Kumaya engke panen tungguan dia mah cenah dalekeun nyonya eueuh bae duit ini mah urang cenah kalamatan hungut bae surudut bangsa asana yang naik ke nyandung deh sebabayang pan gading benang 3 poe geledeg be dihantem keong jeung cahaya angin gelai parena kabeh kunaon urang keur dibere kanikmatan ku Gusti Allah nuhun Gusti abdi pare panen alhamdulillah Gusti mah adil karunyaun ka hambana dibere panen mah kitu ngomongna kunaon lebah dipere eta tah hapanya ku beuritnya ku angin ladak kumaha panen moral paraing kabeh pangeran teu karunyaun salah jelema nu ngomong kitu kunaon ngomong kitu lantaran bodoh lantaran teu daek neangan ilmu teu daek tatanya aral nu aya pala hadirin naudzubillah tungtungna lain tambah berkah tambah durder tambah pasea tambah tetek bengek apakah eta kumamarahan pare bakal bener deui kitu atuh apakah ieu kakak kumamarahan bakal datang itu duit diomongan ku kiai atuh laju nama geus sabulan eta ngomong gitu Pak laju nama kaimanan jelema itu dicoba ku Allah dah hirup da ujian jelema yang naik derajat teu diuji mohon maaf di kelas 1 ke kelas 2 bae ge mun hayang naik kelas diuji teh atuh ji ai naik hayang ai ujian mung palandiri atuh urang diuji bare tong dijajah ku Belanda coba ieu dari cari cinta teh cek Allah rakyat Indonesia maka Bung Karno dan para ulama mengumandangkan ayat ketika dakwah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah moal ngarobah nasib hiji kaum lamun eta kaum sorangan teu ngarobah Indonesia moal merdeka lamun rakyat Indonesiana teu ngarasa rakyat anu terjajah moal merdeka kuari manggeus ngeunah jangan perkasaban anu halal moga-moga urang ku Allah perkasaban dihalal tilu geus tilu mau 4 ngeusan Mas mau ai si Mas nyaho bayaran jadah doang paling korina 5 nya Mas si Mas setor tilo kayak ngaran jadah doang Mas itu kenyandung henteu boloon itu bodoh sarua aku lagi nyandung nih kan sieun kiai lain cari aman dong iya ulah kali itu enggak sudah mereka anu katilu nu mantak malas ibadah dhaful iman lemah ka iman jelas mun jelema bodoh barang akan dina haram bakal lemah ka imanana kaleokan dong daun awi
bring aya nu kitu milu ka ditu bring ka dieu milu nu kieu leleokan doang daun awe lemah kaimanan. Nu terakhir lamun jelema pala hadirin eta geus males ibadah hiji bodoh, dua hadirin aklul haram, tilu dhaful iman, anu terakhir kula poho deui. Lain poho mah poho bae. Atuh udah dipaksakeun. Poho Mas. Udah boleh. Ieu nu kaopat Kak poho. Hiji jahal bodoh. Nu kadua aklul har, nu katilu dhaful iman, nu kaopat poho. Nah, nu kaopat poho deui. Tadi mah inget kula. Ternyata sarih, tadi mah inget poho ya mah. Ya. Timbul tah sanggeuk ibadah gara-gara anu eta nu opat tadi nu kaopatna poho. Kertilu belanan tah hiji bodoh, dua barang dahar lobahar, nu katilu lemah ka iman, nu kaopat po calakan di pohon namanya ari pohon masuk telok ingat yang udah dipaksakan Kak 5 pokok kieu modaran mana eta nu kitu eta. Kayak orang hari ingat kayak dibejakan karena sari DWAB sarinya nggak opat eta sari gitu. Ini bakal timbul malas ibadah pala hadirin wal hadirat bodoh gara-gara aklul haram, terus hadirin wal hadirat gara-gara lemah keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Keur nu tilu belana ieu bakal ngawaris urang malas ibadah. Geus pasa usahakeun anak urang, dulur urang, awak urang. Sabab di akhirat ditagih. Ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul. Mun qalat cicing ngantek anak. Gusti cokot hak abdi tinu si anu timang anu. Di dunia mah bapak, papa, mama, mami, papi, mima, pipa, paralon di dunia. Abah, emak. Di akhirat pala hadirin Gusti cokot hak abdi tuh timang anu mang anu nyebut nageta ka bapana. Naon sebabna? Sebab maranehanana teu ngadidik kami kana agama Allah, manehna teu ngadidik kami kana jalan anu bener, teu nuduhkeun kami kana jalan anu dibeukeun ku Gusti, sehingga ditahanan neangan duit ben neangan duit, sehingga kami poho salat, poho ngaji, poho sagala-gala. Masya Allah. Pala hadirin wal hadirat kuat sampai kadinya para hadirin sadayana tak etang ke di akhirat kos kitu tak anak teh lagi. Nah juga mah eta indung bapana keur di surga ditarik ku Allah. Cabut manganu tuh ke di surga. Mang bener anak mamang ho. Akhirnya dipindahkeun ke neraka. Naudzubillahi min. Geus mudah-mudahan anak urang ku Allah sing dijadikan anak anu saleh tur salehah. Kumaha geus kieu kiai? Kieu. Ieu geus akhir zaman. Lamun diterangkeun ngapanjangan deui, diringkes bae ku kuring. Ieu akhir zaman ibarat bendungan Jatiluhur geus jebol. Laju eta cai bisa distaan, moal bisa ditanda ke cahaya. Kumaha kuduna? Maka urang belajar ngonjai supaya ulah teuing ka bawa palin. Hartina bekelan ilmuwan awak urang dua urang cukup di akhir zaman ngajaga anak jeung pamajikan keluarga geus cukup. Jaga anak urang, keluarga urang, pamajikan urang. Sebab ieu kuari geus umum balwa di akhir zaman, sagala nanaon bae aya, permaksiatan geus ngalidet di mana bae, deuleu kuari. Kadang-kadang siring hasud, siring tunjuk, siring tuding, nu ngarti jeung nu ngarti, nu ngarti jeung nu bodoh jeung nu ngarti, geus krisis akhlak, krisis adab. Kuari pala hadirin tingali, geus ieu mamang geus karolo kieu mah
ulah loboan neulean medsos cukup lobakan nyekel tasbih geura fafiru ilallah wa rasulih geura tobat ka Gusti Allah dunia sagedeng deui baris digulung sebab ieu kuari ka 15 abad kuari ke 1446 Hijriah berarti karena 1500 tahun hanya ukur 44 tahun deui lamun anak kiamat tetana terang anak kiamat tapi karena 1500 tahun sedangkan umur dunia bikin umat Rasul itu sapoe setengah sepakat ulama sapoe setengah teh 1500 tahun kuari ge 1446 tak berarti 44 tahun deui kana 1500 tahun sanes kana kiamat kiamat mah teh nu terang da Rasul ge terang lamun ditinggali ku urang aduh jelas geus ujung bahkan para hadirin aya wasiat Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon urang dia loba orang Cirebonnya seharnya asok jarah ke Cirebon Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon wasiat aya 8 perkara wasiat Kangjeng Syarif nu ditulis ku murid-muridna sampai ditulis ku Mama Bakri, Mama Sempur, Mama Pleret guruna Abu Yaci Dahu, guruna Abah Kula, guruna Abu Yaci Santri, guruna para masyaikh sabanten itu Mama Bakri anu asal lagi orang Banten ditulis wasiat Kangjeng Syarif 8 wasiat jeung nangarana renungan dan wasiat Kangjeng Syarif dawali ieu 8 perkara anu penting ya moal dibejakeun hiji ge moal gitu entah ieu mah tok inget ieu mah ngan moal dibejakeun ya 8 per tah dibejakeun hiji mah cek Kangjeng Syarif begitu ditempo ku kula nu can tembong hiji deui nah nu can tembong bakal perang timur tengah utara selatan barat timur eueuh nu meunang anu eleh tinggal ieu doang tah anu 7 mah geus tempo mana lamun jalma pinter geus disingkirkan jalma bodoh dimulia-mulia lamun geus kitu cek Kangjeng Syarif hati-hati naon atuh kabuktian jelema asli pecina kupluk kokona kupluk biasa bae padahal rajin berjamaah rajin sholat teboga HP imah biasa bae pergaulanna biasa bae tapi bageur ka papada ngajakna ikhlas kumaha cek dengan ulah doang ki anu kuper ulah doang si anu dalawa kanyaho padahal eta nu bener lamun geus dunia model kitu nu bener kuari diseri-serikeun nu salah dibangga-banggakeun naudzubillah lamun geus kitu tala hadirin wal hadirat maka tunggu tanggal mainna cek Kangjeng Syarif dunia geus kedeng deui BMKG menyatakan akan terjadi tsunami hati-hati sabaraha 9,4 apa sabaraha Aceh bae geus sakitu tidak menutup kemungkinan sebab tiap poe getaran pala hadirin lain mungkin kendor cek BMKG mungkin kencang moga-moga orang Allah diraksa kampung orang, dulur orang, keluarga orang, desa orang, negara orang, amin ya Allah. Allahumma ja'al baldatan hada Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wala taj'al hadhil qaryah qaryatan adaqaha Allahu libasa ju'. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal qahta wat ta'un wal amrad wa jami'al asqam waz zalazila waz zina war riba wal mihan an baladina hadha Indonesia khassah wa an qaryatina Banten hadhihi khassah wa an qaryatina Pandeglang hadhihi khassah wa an qaryatina Cikesik hadhihi khassah wa
وعن قريتنا جبول هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا وشباب المسلمين واهدنا وإياهم إلى طريقك المستقيم المبين. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله وأحينا بلا إله إلا الله وتوفنا مع لا إله إلا الله وأدخلنا الجنة مع من قال لا إله إلا الله واحشرنا غدا في زمرة من قال لا إله إلا الله. يا أهل لا إله إلا الله افتح علينا وعلى من جمع في هذا المكان فتوح العارفين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Hapunten anu kasuhun leres taufik hidayah ya Allah lepat mah kabutuhan pribados billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.